waktu Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dilungsurkeun ku Gusti Allah ti surga ka bumi. Maka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam unjukan ka pangeran, tumaros ka pangeran, ya Rabb alimni al makasib, mugi Gusti ngawurukan ka jisim abdi tentang pakasaban mata pencaharian, profesi-profesi pakasaban kedua mugi Gusti ngamurukan ka jisim abdi kana kalimat anu mana ngarangkum kana sakabeh pujian. Maka Allah Subhanahu wa taala maparin wahyu ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, baca we ku anjeun Adam isu-isu tilu kali pasal sore tilu kali nyaeta alhamdulillah hamdan